Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badana bada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa qusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa sahbihi fi kulli lamqatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun ayu urang bebarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan
mang pirang-pirang kanikmatan ka urang terutama nikmat iman senarang Islam dibarengan ku nikmat sehat walafiat sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang masih dipasihan kesehatan, dipasihan nyata kekuatan sehingga orang biasa berwajah bersilaturahmi orang di majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban orang nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ke para keluargana, para sahabatna, teka kantun ka urang salaku umatna nupang mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi Baidawi oleh cerita Ki Syekh Qadi Baidawi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin minal masjidi faizan huwa bi iblis. Riwayat Tiki Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin minal masjidi. Cerita Tiki Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nyaeta nyarioskeun bahwa manehna teh nyaeta nyaritakeun Kanjeng Nabi urang dina hiji waktu Kanjeng Nabi urang kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin minal masjidi. Dina hiji waktu Kanjeng Nabi urang nyaeta keluar di jero masjid. Di lawang masjid teh aya saha? Aya iblis. Aya iblis ari Kanjeng Nabi urang mah iblis kajeleun teu? Kajeleun ku Kanjeng Nabi urang mah. Ari urang mah boro-boro ya. Urang mah can pernah manggihan ge eta kaririwa. Urang mah geus sieun teh heula. Bener teu? Kos kumaha meureun eta bentukna ririwa? Komo cenah zaman kuari mah zaman cek budak laletik teh mah zaman pocong. Geus nyaho emang. Geus nyaho can. Tapi incan ge urang mah eta geus ieu teh kos anu nya teh geus pernah manggih kitu. Ari Kanjeng Nabi mah beungkeuletan nempok kana hiji iblis keur diuk bade naon di luar naon ya lawang masjid. Terada kaget Kanjeng Nabi ge kapanggih manggihan iblis. Tebiasana nyaeta kapanggih jeung iblis. Urang coba lamun lelempangan tengah peuting tiba-tiba di hareup urang jileg bae. Manggihan naon? Manggihan naon ya anu ngajubleg di hareupeun urang-urang geus barbirbar. Horeng anu ngajubleg ge kalangkang tangkal jauh.
ya kalangkang tanggal pajar naon pajar ngajagaan urang ku saking naon ku saking sieun-sieuna mantaklah ari panyakit kasieun eta leungiteun ulah sok dipiara sebab naon sebab nyen bahaya ka awak sorangan kanyaho meong kakarubuskan ka kebon awi kadenge kurang burang aya nu udag cenah sing goreng menaon sing goreng memeong ya aya nu ngadabruk keur salat tengah peuting tahajud aya nu ngagabruk di para urang langsung eureunan salat ngawirid eureunan jaeta aya nu ngadabruk di luhur para urang ari nu borangan mah gati eureunan salat ge sing goreng barang teu kebel teh meong sasada mudag-mudag naon mudag-mudag beurit ari Kanjeng Nabi urang mah kumaha kapanggih dina hiji waktu eta ketika Kanjeng Nabi keluar ya keluar di masjid di lawang iblis geus diuk bae nangguan saha nangguan Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi urang aju cek iblis teh kumaha cek Kanjeng Nabi urang maladzi ja'aka bika ila babi masjid hai iblis aya naon sia datang ka dieu datang ka masjid gaula datang ka tempat sujud gaula aya naon anjeun aya naon cek iblis ya faqala ya Muhammad ja'anillahu kula teh ka dieu didatangkeun ku Gusti Allah titah manggihan saha titah nganan ya manggihan anjeun nyaeta keur di masjid urang talamun kitu Gusti Allah tuh datangan kayak Ahmad datangan iblis tuh kayak Ahmad kata kumaha ci atuh tenang be ulah sieun-sieun nan sebab nan kamulyaan iblis jeung manusia teh nyatana mulyaan saha mulyaan manusia mulyaan urang iblis jeung urang mah ulah sieun-sieun ya cek iblis kula kadieu teh nyaeta naon ya dititah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya Kanjeng Nabi qala falimaza aju ieu cenah anjeun kadieu deuk naon aya keperluan naon ngirim paket apa naon nya sugan janana ngirim paket teu kudu ka dieu atawa anjeun aya naon ka dieu neuk naon terus cek iblis atuh biasa be ngobrol gitu nya ngobrol iblis Kanjeng Nabi urang ngobrol terus jawaban iblis kumaha qala litasalani amma syi'ta kula naon cenah kula nu manta ka dieu endek naon endek ngajawaban pertanyaan-pertanyaan anu sakirana ditanya ku anjeun Muhammad anjeun ndek nanya naon ka kula ku kula dijawab amma syi'ta kula bakal naon ya bakal ngajawaban nyaeta anu ditanyakeun ku anjeun Muhammad cek iblis teh terus kumaha cek Kanjeng Nabi
Faqala Ibnu Abbas awwalu syai'in sa'alahu anhu shalah. Jadi Ibnu Abbas anu nyaritakeun ieu hadis, Kanjeng Nabi anu pertama-tama nyaeta awwalu syai'in sa'alahu anhu shalah. Anu dipertanyakeun ku Kanjeng Nabi urang anu pertama masalah salat. Salat deui bae. Cek Kanjeng Nabi urang, hai iblis, anu pertama nyaeta ya iblis lima tamna'u ummati anis sholati bil jamaah. Cek Kanjeng Nabi urang nyarios ka iblis, ngomong ka iblis, hai iblis, lima tamna'u ummati anis sholah, naon sababna anjeun bisa nyegah ka umat kula kana masalah sholat berjamaah. Anjeun bener-bener ngajaga-jaga kana umat kaula ka sholat berjamaah eta sararangekeun bae. Bener teu? Sholat berjamaah zuhur urang mah tilok, asar tilok, maghrib sakali-sakalieun eta ge osok sakali-sakalieun. Lobaan naon? Lobaan tilok daripada urang ngalaksanakeun sholat berjamaah. Bener teu kitu? Urang sangeut bae teu sholat berjamaah? Sangeut ya, sangeut. Sebab naon ulah sok dimimitian eureunnan salat berjamaah maka dituna sokan naon, sok saterusna, sok aya bae naon ye gangguan-gangguanana, usahakeun urang salat berjamaah. Naon sih anu nyieun umat kaula nyaeta sangheuk kana berjamaah ku sebab dicegah-cegah ku anjeun. Atuh naon ya, hendak salat berjamaah maghrib urang digoda ku iblis, kagol kopi haneut keneh setengah gelas deui lah. Ulah waka wudu heula beakeun kopi heula, cek iblis teh bener teh eta rokok ge eta pan panjang kene geus beakeun heula gampang waktu salat mah loba kene panjang kene teu lempang deui ka mushola. Aju aya deui waktu maghrib lain berjamaah alasanana kumaha? Kan teu ka mushola kakak cek pamajikanana teh hararenak salat di imah bela. Kumaha isukan bae aya keneh ieu waktu maghrib mah hararenak mantas naon? Mantas usaha. Aya deui anu misalna teu ka mushola berjamaah maghriban kakan teu ka mushola pan mushola tadi tukang ngeunimah urang. Atuh di tukang ngeunimah urang be mushola aing pan jararape mantas di sawah. Bener teu? Bener. Loba alasan kieu kitu. Si ngoreng tah anu ngajaga-jagana saha? Ku iblis dijaga-jaga geus masalah non ya waktu ketika datang salat bae datang waktu salat eta ribuan prajurit iblis titah naon, titah ngajagaan ka naon ye ka jelema-jelema anu tukang salat bermacam-macam anak buah iblis ngajagaan jelema titah nan ieu ngengkekeun waktu salat, titah ngulur-ngulur waktu salat ku sebab dijagaan ku rombongan para iblis termasuk gegedugna ieu
eukeur naon ya eukeur ngobrol jeung Kanjeng Nabi urang. Sampai ditanya ku Kanjeng Nabi, "Hai iblis, naon anu ngajadikeun anjeun nyegah-nyegah kana umat kaula anis salati bil jamaah tina salat naon salat berjamaah?" Qala ngucap iblis, jawab iblis ditanya ku Kanjeng Nabi, naon sababna sih sok ngajaga-jaga umat kaula dina masalah salat berjamaah? Terus cek iblis, kumaha ya Muhammad, iza kharajat ummatuka ila sholati takhudunil humma al-harah. Muhammad, numanta kula berusaha non ya ngajaga-jaga umat anjeun ngalaksanakeun kana naon ya ngalaksanakeun salat berjamaah, dijaga-jaga ku kula ulah sampai aya anu salat berjamaah. Lamun teh mah aya umat anjeun salat berjamaah didinya takhuzuni al-hummal kharah. Eta lamun aya umat anjeun salat berjamaah eta ngajadikeun ka kaula jeung reng-rengan anak buah kaula teh al-humma al-kharratu, eta ngajadikeun hiji panyakit panas banget ka rombongan kaula. Jadi iblis eta lamun aya nu salat aya nu komo salat berjamaah eta nyana maruriang iblis lamun urang osok ngalaksanakeun salat terutama salat berjamaah. Lamun urang ya supaya rombongan iblis maruriang panas kudu rajin salat, khususna urang kudu daek salat berjamaah. Naon sababna? Untungna gedena salat berjamaah ganjaranana kahiji nyaeta urang mah jelema awam, urang mah jelema loba kakurangan dina masalah ilmu. Kidunya salat sorangan di macan puguh urang naon ya sampurna kusebab urang mancan memenuhi atawa encan nguasai dina masalah ilmu salatna. Hari berjamaah mending bae aya nu nanggung jawab, nyatana saha nu nanggung jawabna anu jadi imam. Praktek salat orang masih kene loba anu can bener, namun kanu jadi imam anu geus naon ya geus menguasai hukum salatna, insyaallah salat urang sah. Ku gara-gara urang ngamum kanu jadi imam, syaratna si imamna ieu kudu nyaho kana praktek salatna. Aju berjamaah jananan ya Mang Jaid jelema awam, Mang Umar jelema awam gitu kene ajuna manaon imam atuh keur mulas beuteung meureun teu datang nya aya urang doang anu teu ngartina naon ajuna masih naon siring jurungkeun titah jadi imam. Mang Umar titah imam teu daek, Mang Jaid titah imam teu daek. Ajuna mah kumaha? Atuh geus bae salat masing-masing jauh imaman gitunya. Cuman dina imam ge urang perlu naon? Perlu pula pilih. Lamun sakira-kirana ieu menurut urang imam encanan ya encan pasehat dina babacaanana, encan kurang bagus dina praktek salatna, urang beningan sorangan daripada naon? Daripada ngamun.
ketika si iblis, ketika umat Kanjeng Nabi orang ngalaksanakeun salat berjamaah, eta iblis kabeh maruriang panas, pararanas beungeut kabeh, nyakeun nyalalakelan beungeut eta iblis panas. Lamun kajele mah urang ta salat berjamaahnya kaluar ti mushola cak urang teh hakan ta iblis nyana maraheun moal karasalin cek urang teh kosununya salat karak 20 bege ka mushola geus nyarekanan iblis. Iblis pararanas banget maruriang panas gitunya, nyekelan beungeut pararanas cenah aya saha sing orang aya Mang Pandi ka mushola nya iblis langsung nutupan beungeutna panaseun aya Mang Pandi ka mushola nya pararanas beungeut cek iblis sial cek iblis teh anu diburuan iblis keur diburuan keur darariuk bae sial cek nata rahasia aing dibeja-bejakeun, rahasia aing dibeja-bejakeun ka jelema. Aya iblis nyahueun ku ari ge nyahueun ka urang hewaeun jasa ya kanu ngaji hewaeun jasa sebabna sebab rahasianya na kabuka. Oh cik Kanjeng Nabi kitu nu mantak anjeunnan ya, nu mantak anjeun ngajaga-jaga ka umat kaula dina ngalaksanakeun salat berjamaah teh sing horeng ngajadikeun panyakit ka anjeun, bahwa ketika eta umat kaula ngalaksanakeun salat berjamaah iblis langsung pararanas beungeut teu puguh rarasaan awakna ge maruriang ku gara-gara umat anjeun cek iblis hai Muhammad ngalaksanakeun salat berjamaah sampai naon fala yartafi'u zalika hatta yatafarraqu, sampai iraha eta selama eta umat Kanjeng Nabi ngalaksanakeun salat berjamaah eta tetep cek iblis nyana pararanas beungeut ampun pararanas amat ya pararanas cek nyana teh hatta yatafarraqu sehingga masing-masing non ya urang eureunnan ngalaksanakeun salat berjamaah. Hiji ta cek Kanjeng Nabi, pertanyaan Kanjeng Nabi ka iblis. Pertanyaan anu kadua pertanyaan kedua cek Kanjeng Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam ya iblis lima tamna'u ummati an qiraatil Qur'an. Pertanyaan kedua kaula rek nanya ka anjeun, hai iblis kunaon anjeun sok nyegah-nyegah umat kaula an qiraatil Qur'ani dina masalah maca Qur'an. Anjeun ngajaga-jaga umat kaula dina masalah maca Qur'an, karake boga niat neuk ngalacai wudu maca Qur'an anjeun mahajunan ye. Mana budak hendak ngalacai wudu kamana ka kamar mandi hendak ngalacai wudu ngaliwatan anakna jepret bekernan ya teu bobogo nyetel TV ngaliri ka TV ji ya ieu mah sinetron geus mulai cek saha
cek mana budak teh lain langsung ka mana, lain langsung ngalacai wudu eureun heula diuk ngalirik TV langsung diuk ngabaturan saha, ngabaturan anak nanya le TV aju nama maca Quran jadi teu aju boga niat deui lah malam Jumat masukanan ya sok bada maghrib teh sok yasinan jaurang boga naon ya boga hadiahan keuneun ka ahli-ahli kubur kolot urang bapa urang sanajan bapa urang mah urang aya keneh pan urang geus naon ye makolot urang jeung bapa kolot urang mah geus arareuweuh lah dihadiahan diususeun urang maca Al-Quran khusus surat Yasin dihadiahkeun ka ahli kubur urang kitunya eta karakenan karage ta sering salat karak neuk ta'uz doang aya bae Assalamualaikum aya tamu eta tamuna eta menang ngoet iblis nya cek tamu teh nya aya naon ya pad urang mah karakdan ya diuk kene gitu ya aya naon atuh biasa urang kongres be heula lah atuh sore kene ieu ka majelis ge cek nya ta kongres cek naon ya cek jalema anu deuk maca Yasin teh tenang stok loba kene ya budaya kapal api cek kira tenang terus naon bae eta terus teu maca Yasin urang terus moal jenaon dikencengan ku iblis ulah ka maca Quran sia ulah kaeta naon anu nyieun naon ya anu ngajaga-jaga umat kaula ka maca Quran sararangekeun aya bae naon ye gangguanana aya bae masalahna naon anu nyieun anjeun naon ye senang hate heuy iblis cek Kanjeng Nabi urang sing goreng rahasiana nu mantak iblis ngajaga-jaga ulah sampai naon ulah sampai umat anjeun maca Quran teh cek iblis jawab kieu qala inda qiraatihim azubu karrasasi ya Muhammad nu mantak kaula ngajaga-jaga umat anjeun dina masalah ulah sampai mararaca Quran ulah-ulah anu geus bararisa anu encan ge sararombong teu daek banan ya belajar bacaan Quran bener teu anu karak bisa maca Quran doang geus sombong dina maca Al-Qur'anna komo anu teu bisa mah henteu ngarasa naon ya henteu ngarasa boga salah bahwa kula teh maca Quran can bener maca Quran teh can lancar kula mah kaduhung keur baheulana belajar henteu bener-bener ulah kaduhung kuari dina masalah belajar datang ka paeh masih naon kewajiban keneh kira-kira kula bisa anu geus boga anak boga naon dia boga incu bacaan Quran kula can bener bacaan Quran kula encan lancar kula bisa belajar kene cek saha teu bisa saha anu ngomong teu bisa asal daek nu penting kuari mah loba ka daek jeung boganan ya boga ka daek jeung ulah
rasa isin, rasa gengsi, ulah dina masalah kebenaran mah urang sanajan geus kolot ge lah kula mendek belajar bacaan Quran deui. Kira-kira Mang Ustad daekeun teu nya moal sampai teu daekeun pasti atoheun lamun aya hiji jelema geus kolot daek belajar Quran. Kira-kira aya nu kitu aya. Anu geus kolot hayang balajar bacaan Quran supaya rapih aya. Eueuh KPG gara rengsi beusing kanyahoan bodona. Ulah boga pikiran gitulah aing lamun belajar aing kanyahoan ya teu bisa ngaji na ulah. Justru orang kudu daek belajar Quran ku urang beneran deui. Ayo Mang Jali siap magahan ci asal daek kayu saha anu daek cek Pandi teh aku lenek nyorogonya hayu ndek mondok deui teh naon di dieu mau beas misalnya ayo mau kopi mau rokok ayo ndek mararondok deui mah kitu. Eueuh batas dina masalah belajar. Belajar ilmu dimulai orang gadubrag ke alam dunia sampai dipendang kaliang lahat kaliang kubur eta batasna belajar. Tah balikan deui cek iblis nu mantak kula ngajagaan ka jelema malalaca Quran ulah-ulah anu can bisa anu ararang geus bisa ge ku kula dijieun sangheuk padahal mah Quran pa bagus-bagus bae cuman Quran ayana di luhur naon di luhur lamari bae henteu sataun sakali dicekel pa bagus-bagus Quran mah. Coba ku urang rarasakeun urang loba masalah rajin sholat bacakeun nyatana Al-Qur'an insyaallah jajal ge rarasakeun hasiatna bacaan Quran hirup urang dibere tenang hirup urang dibere kejembaran lamun urang rasakeun ge misalnya komo ku kieu mah bisa sapoe-sapoting tamat Quran bisa teh sapoe-sapoting bisa teu bisa saminggu sakali hatam Quran hari sabulan sakali mah geus loba nu biasa sabulan sakali tambah cepat orang maca Quran insyaallah jajal rarasakeun hate urang ketenangan hate urang kejembaran hate urang sebab Al-Qur'an eta obatna hate ieu maloba masalah salat teu daek komo ku Quran mah daek maca nyeuleuh ge tilok eta masalah Quran nu mantap dipake alasan ku si iblis jalema kabeh ge saha anu nafsu maca Quran saha lamun lain jalema pilihan Allah mah dibere sangheuk dibere naon ye dibere ogah gitunya ku sebab cek iblis ketika umat anjeun wahai Muhammad maca Quran azubu karrososi ulah bakal hancur lebur okos leburan timah pan lamun ieu teh bentuk timah lamun naon lamun kena panas langsung ngaleleh teh ngaleleh timah bentukanan mah sagede-gede leungeun tapi lamun dipanaskeun berarti eta bacaan Quran bagi iblis mah eta nyieun panas ka awakna sehingga sampai meleleh okos timah nu mantap
Iblis eta selalu ngajaga umat Kanjeng Nabi Muhammad, ngajaga-jaga ulah sampai loba anu maca Quran. Kadang-kadang pan jelema di lembur masuk aya cenah naon salah seuti kasandingan, salah seuti keuntepan, cenah kitu bahasana. Ya, hari iblis mah bisa bae. Keuntepan sasia. Keuntepan si anu cenah ngisin-ngisin. Iblis ngapan kitu mitnah hiji jalema. Numantak lamun aya keluarga anu kos kitu tah salah seuti keuntepan, salah seuti kasandingan, ulah sok ditanya-tanya geus, lamun bere cai bae. Ieu mah aya nu kasandingan nya dijenggut huluna. Geus dijenggut mah nya paling adaw gitu nya. Ajo ditanya pan sahasia cek nu nanya teh si masih Umarnya kula si Umar nuturkeun nya nuturkeun anu nanya misalnya si anu atuh iblis ya anu leuwih canggihna iblis kuari mah dibacakeun surat Yasin panjenengan di dieu dibacakeun surat Yasin ajur awak Qasimah kalahan urutan Yasin cek nu kita Yasin urutan nah eta kitu nah araraneh gitunya cuman gitu tetap ari saaslina mah eta iblis ketika dibacakeun Al-Qur'an teh awakna naon ya hancur lebur lir ibarat timah anu dinaon ya anu dilelehkeun timah gitu. Seterusna orang nyaeta pertanyaan anu katilu cek Kanjeng Nabi orang wahai iblis lima tamnau ummati anil jihadi naon sih anu nyieun nyegahna anjeun ka umat kaula nyaeta masalah jihad masalah perang ngalawan naon yeuh kemungkaratan perang ngalawan naon yeuh jelema kafir kunaon dicegah-cegah ku anjeun sebab nu mantak dicegah Rasulullah mantak dicegah nyaeta cek si iblis iza kharaju ilal jihadi quyyidas bi qaidin ala qadami hatta yarji'u nu mantak dicegah-cegah lamun aya umat anjeun naon ya dina masalah jihad masalah perang dijaga-jaga ku kaula sebab aya lamun aya umat anjeun jararihan pararang ngalawan naon ya kemungkaratan ngalawan kafir eta bagi diri kaula cek iblis quyyidas bi qaidin ala qadimi maka kula bakal ditalian dibakutet leungeun kula ditalian ajo dampal suku kula di talian atau dibakekeng begitu nu mantak iblis ngajaga-jaga dina masalah jihad eta hareng ka iblisna nyanana geus dibakutet teh heula geus ditalian leungeunna sampai dampal sukuna ditalalian sampai ditalianana sampai eta umat anjeun balik dina masalah jihad eta perang hari kuari mah urang zaman kuari jihadna naon zaman kuari
jihadna urang mah kuarima lain jihadna lain jihad perang, jihadna ieu ngalawan merangan hawa nafsu. Berang penting urang memerangan hawa nafsu geus teu kalawan. Tapi insyaallah lamun urang kahirupan urang bari didasari ku ilmu agama, insyaallah nafsu urang saeutik-saeutik bakal naon karem, bakal kajaga. Sanajan eta nafsu urang teu sapenuhna diperangan ku urang, insyaallah urang bisa ngajaga saeutik-saeutik. Saterusna orang cek Kanjeng Nabi, pertanyaan anu saterusna, lima tamna'u ummati anil haji. Hai iblis, kunaon si anjeun nyegah-nyegah kana masalah, nyegah-nyegah ka umat kaula, nyegah kana masalah haji. Ieu mah umat kaula endek dalalaptar haji boga duit dicegah-cegah ku anjeun ulah sia kuarima lempang haji geus mah kebel mahal deui. Geus mendingan pake meuli sawah deui cek iblis teh. Ulah lempang haji ulah rugi sia hook duit sia. Gitu cek iblis teh. Padahal mah urang boga tujuan hayang lempang haji tapi kacegah ku iblis. Tah hayanglah lempang haji hook ngajualan sawah, hook ngajualan non ya taneuh umpama. Mendingan pake meuli deui, meuli naon? Meuli pakaya deui lah ulah lempang haji. Jadi teu lempang hajina henteu. Aya deui anu neuk lempang haji alok maneh cenah geus naon ya, geus nisab, geus wajib lempang haji, jaeta bekelna geus kuat, aya jeung ongkosna, aya jeung nu ditinggalkeunana. Ketika eta naon ya hendak berangkat haji, daftar haji dijaga deui ku iblis. Di ditu masih lobaan jelema nageh lain ribuan deui bahkan jutaan deui. Sia manang geus kolot cek iblis teh ulah sia ulah lempang haji engke nyok kali liak ku jelema sia di ditu cek iblis teh heuh nya cek nyana teh lah ulah lempang haji lah. Embung lah kula mambung lempang haji cek nyana teh sieun kula mah di dituna sieun. Eleh ku omongan iblis. Tah eta kitu boga tujuan naon sih cek Kanjeng Nabi urang, hei iblis anjeun sok ngajaga-jaga ka jalma anu neuk lempang haji, neuk lempang haji. Naon alasanana? Nu mantak kula dicegah-cegah umat anjeun dina masalah ngalaksanakeun lempang haji teh eta naon ya ulah bakal dinaon ya bakal usal salu wa ugollu kula bakal dinaon ya dirantai. Namun aya umat anjeun nu lempang haji iblis teh teu pupuku dirantai ku Gusti Allah sampai dibelenggu geus mah dirantai dibelenggu si iblis teh anu mantak sieun kanu lempang haji. Si iblis ieu beusing naon? Beusing dirantai jeung dibakutet. Komo cek iblis teh wa iza hammu bisodaqah komo nu lempang hajina loba anu marere sodaqah atuyu do'u ala rasil mingsyan cek iblis atuh lamun eta nu lempang hajina rajin bersodaqah di ditu keur kenan ya keur berangkat hajina atuh kukulanan ya
atukula yudau ala rasil mingsyaru ditendenan hulu kula diberean ragaji cuman nya nama atuh pan iblis teh payang siruni kama yung syarul khosobu geus mah eta hulu kula diragaji cek iblis atuh parorotong payang siruni maka diragaji jana diragadi naon ragaji hulu kula awak kula diragajian kama yung syarul khosobu seperti naon ya ngaragaji model tatangkalan begitu gajian atuh empukeun ragaji mesin coba sanajan ragaji herbal ge atuh teurak nya teurah cek iblis eta nu mantak kula ngajaga-jaga ka umat anjeunna lempang haji loba naon ya loba permasalahan ya loba permasalahan umpama dina masalah ongkosna dina masalah waktuna hari naon ya hari ngarora keneh teu dalalap tara haji hari geus aki-aki daftar haji geus aki-aki mah cicing ulah daftar haji datang ka ditu ke ngapiran cek iblis dililiak ke ku jelema moal bisa napas itu besing leungit doang ke balik ke mana ke India ke deui dijaga ku iblis ulah sampai umat anjeun aya nu lempang haji sebab naon lamun umat anjeun aya nu lempang haji geus makula dibakutet dirante diragajian deui awak kula dipotong hulu kula guragaji lamun sinu lempang hajina iyo loba sodako gitu daek hayang orang lempang haji hayang nasib dah hayang nisob lempang hajina hayang nasib dah hayang nisob cicing bae ditanyana hayang nasib dah hayang nisob lamun nisob mah urang matangeh kene lamun urang hayang mentana nisob urang matangeh kene sebab naon urang macan bogana naon gitunya tapi lamun nasib mah insyaallah sanajan urang teu bogana naon nyatana aya panggilan ti Gusti Allah eta urang berangkat haji nu mantak urang menta hayang berangkat hajina ieu supaya nasibkeun kitunya dinasibkeun mah pasti urang berangkat teboga duit dia lempang baik daek lempang daek embungan ja lempang mah tadi dia kan simpulalana orang pangaosan ya intina nyaeta urang kudu naon ya kudu loba ibadah ka Gusti Allah terutama anu sakumaha kewajiban urang berang penting anu ditentukeun ku Gusti Allah nyatana urang ngalaksanakeun salat lima waktu oge kewajiban urang tolab ilmu ulah dianggap lalaura tolab ilmu eta ulah dianggap nyatana biasa bae sebab naon tolab ilmu ge sangat diwajibkeunana naon sababna urang moal nyaho kana hukum agama Allah lamun urang teu daek
teu daek ngaji moal nyaho kana bener jeung salah na kahirupan urang lamun urang teu daek gabung di pengajian. Naon sababna? Ngarasa bener lain cek hukum eta salah, tapi orang ngarasa salah cek hukum eta bener. Tak mungkin hanya sakitu pangaosan orang. Mudah-mudahan pangaosan orang ieu naon anu diaji ku urang babarengan dijadikan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kurang leuwihna nyuhun hampura hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.